Kemudian untuk tugas sorangan. Kemana nak? Mang Taki kabeneran penak jeung Mang Taki. Aya naon? Abi bade nawiskeun HP bekas, Mang. Tapi berkualitas. Kualitas mah. Tah, yeuh barangna seueur, Mang, yeuh. Sok bade milih nu mana, Mang? So, Ini sebenarnya. ieu mah 25.000 per hari. Oh. Ieu mah kamera ge tembus pandang. Anunya? Tah lamun anu ieu 7.500. Anunya? Anu ieu 15.000 per harina. Ngomong masih bu. Nuhun. Anunya? Tah anu ieu 10.000. Iya. Tah ieu 5.000 per hari, 50 dinteneun, 50 kalieun. Ah, ini ya, nomornya. Oh, mangga atuh bade nu 5.000 wae. Mana mau Nu 5.000 wae Mang Taki. Ya. Urang catetkeun nya. Mang Taki. Oke ieu teh Mang. HP teh berhubung ieu teh HP teh tengah ngedep. Oh. Janten Mang Taki teh bayar cicilan pertama Rp5.000. Oh, enak. Enak. Sok piralira artosna. Oh, ada jenak yang bener kan? Ada abi mah periogina ge 5.000. Oh, jadi mana bener? Nah, ditampi ku abi ieu nya. Enak. Oh, di handsetnya mana? Aduh. Abi mah teu icalan nu kitu. Abi mah sanes germo, Mang. Handset. Nya abi ge terang. Handset Oh, handsfree. Ya, handset. Mang. Nya ti payun mah ieu teh HP teh keur baruna mah panginten aya handsetan. Oh, Anu disebut handsfree. Mung handsetna tos pegat. Oh. Nya ayeuna wayahna we Mang Taki kedah meser. Seueur di konter-konter oge. Kumaha bade wae? Ayo dulu. Oh, nyemangga atuh. Ku abi ye ditampi cicilan pertamana nya. Ya. Tah, ayeuna mah Mang Taki atos mayar cicilan pertama. Oh. Kantun sametan Mang Taki teh tinggal 48 kali deui. Oh, masakan ini. Muhun 48 kali deui atanapi 49 hari. Oh, ya. Ku abi ditampi nya Mang ye. Mama. Nya kitu atuh Mang. Abi bade milarian konsumen anu sanes deui. Oh, ini mama. Ditampi artosna nyangakeun HP-na nya. Mohon. Sing awet. Ya. Mangga Mang Taki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini ada bunga. Bisa saya. Haha. Bisa saya. Ya, ini. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceneneng. Cek Imas, kumaha icalan laris? Dengan ayeuna? Cek. Kumaha? Sepi ana teh. Sepi wayahna we. Kumaha setoran? Tos 3 hari teu setor. Oh iya, setengah lah. Sawios. Ada kenami handi mah panginten eta. Kamari nyanakna kamari teh. Tuh cek, namian kumaha ieu gitu masih kene. Buri cak beri naon ge masih Alah, masih curintik. Saya barang ti aja mah tuh. Alah. Tapi aya setoran kamu di tanah ayeuna mah. Ya. Para buat rumah tangga. Doakeun abinya cing lancar ya Kumaha dagangna. atuh ngadoakeun aja sok jadi pelangganan aja. Biasa nama seueur nu nongkrong cenah di dieu teh kana ting kamarana berhentina teh ka ditu cenah ka warung sabalah. Lieur. Ya tuh di pelatunya ieu nya. Cing lari jualan anaknya. Amin, jadi doakan ku abi aja cing yang jodoh deh. Ah, pokok gak tahu di atas eta aja. Yang murah, yang kredit. Iya, makanya kabarengan ge aja. Baik kodim kalau di warung. Ayo mangga aja tuh nuhun ya cenah nuhun. Biasa aku deling deui nya. Ya sok mangga, wilujeng ceneneng. Salam. Dudading dudang dadadang dudading dudang dudadung aduh asari puh pagawean kayak itu ka dieu istirahat lah capek deh aduh si Dudung ka mana di sakegeus beurang wae ka dieu sakitu aduh dibere tugas eta budak asa kulieur eta jelema hiji mikiranana jadi kadus teu sangka rek jadi kadus urangkeun bae nu penting mah beli kardus beli duren Bapak kadus
keren gitu dong. Capek deh. Tugas teh kemana deh? Iya nya itu. Kalau RT hiji atos, RT 2 lulus. Hari RT 3 ya. Warawa dengklok, Ce Eti, Ce Mamah, Ce Ismi, Ce Diah. Walah. Yo Kang Dharma geus 2 tahun di dieu kuatsan merek pisan duit. Pajeg. Astagfirullahaladzim. Daripada ngadaguan si Dudung lila itu. Mana eta makhluk. Capek deh mikiran si Dudung. Aing mending ini teula we ku sorangan neangan ka itu sugan keur aya. Sugan keur aya eta Pak Dharma 10 tahun teh kira-kira. Ya Allah, capek deh. Ini teula mending oge sorangan ka itu ka Mang Dharma. Orai belang. Aduh. Si Denok ya. Poe ayeuna kudu bebenangan. Nyamperkeun kasih kontet, nguriling. Kudu jadi duit bareng. Kitu Denok, si lain teh kudu cager, sehat, bager. Kudu ngadukung atuh kana piduiteun teh. Si Denok ya si mawat ya kamari mah aduh. Ngan beunangna euy. 2 rantang. Tujuan mah enak menang 3 rantang. Hehehe. Di tutungguan tadi ente mah. Aduh wasku naik teh. Terus ente nya. Yo atuh ngaran di diberi kitu mah jeung isi Denok lah dikiki atuh. Ya kumaha enak pergerakan hari ini atuh euy. Dewek teh geus ngelapan si Denok teh langsung ka rumah. Soalna poe ayeuna kudu cair dia si duit bareng. Nyaho eta pan geus target urang. Kan urang nungguan ti jam 8 itu geus tengah poe, Bro. Berarti waktu teh urang teh mepet atuh. Cabane urang kudu neangan heula sasaran. Cabane urang teh kudu ngatur strategi. Ai ente lain-lain kieu mah atuh urang mah beunang penghasilan atuh. Tapi tenang. Anu ceminin jimat ya. Geus dijieunkeun ku indung dewek. Kok dikaput dikirut kitu. Kan bodohan teh bodohan. Mirip-mirip pisan. Mirip jimat-jimat teh. Jeroana naon? Tulisan Naon? ini ibu. Oh, ini Ibu Budi. Ayolah, emang kepanggihkeun. Halus. Berarti ayeuna payana diterkeun. Hah? Ayo poe ayeuna. Nya heueuh atuh enak kudu dibikeun langsung. Urang teh angan we. Ayo atuh. Ceminin. Hayu. Hayu. Geus enak geus aman dia. Aman atuh. Ya geus atuh ente siap-siap heula atuh. Eta kacamata diseblot mah. Oh, atuh. Bisi kurang. Iya mah asli atuh kacamata hade jeung mahal deh. Kebrot emang naon. Pokona poena kudu cair. Jelas. Si Denok ieu mah pengajurung ieu beda kana hate deg cenah. Waduh, lain juga beduk deg. Ayo tuh. Come on. Paketkan. Ada euy, kesana euy, si turung euy. Urung ada lampu. Weh. Ayo. Hebat gitu, euy. Tarik ah. Terus. Terus. Ya. Bro. Kamana si bos Liur bro, didinya salah dah tuh, jeung dibere eceng. Udah si eta mah teu ku awewe sapoe teh beak sabun. Nyata gitu. Tuh pakai mani. Lain pakai mani sabun teh. Di sugan teh pake. Dinya mah kana ieu wae pikiran teh atuh. Da kamari dah mau kana kumaha tinggal Bang Idin Cumimin atuh. Jadi we Udah boro-boro si eta si bos. Weh ngedahayang eta. naon Awewe. naon ieu naon Awewe. Awewe. cicing Hei. Aya naon ieu teh? Teu cenah neng. Mereka mana? Ya sawe nagihan euy cuma ngalintun lagi kieu we, mapai-mapai jalan. Mangga tuh.
Mangga atunya mangga. Mangga. Kok duit banyak? Begitu. Sugan mah biola ki oman. Anu kitu teh Beb. Kenangan juga. Oh bener eta mas luncuk. Mun aya si bos Mau bisa. Maneh. Ada kurang deh ku maneh. urang atuh 3 tahun acan. Acan Aslina kan sabun dia rumah aing beak atuh. Iya, bro, masih ini tuh, bro. Ayo gitu. Iya atuh. Pareman. Kurang. Cememen. Home buddy home. Home. Wah, cememennya ke mana? Cek. Cemimin, aduh. Oke bener ya sugan mangi mah. Nah, mana bener? Pare. Cememen disangka pare. Cememen. Jelaskan, Gut. Hah, kieu Cemimin, anu pesanan Cemimin teh kamari. Ya. Jimat jetu teh parantos seogi. Wes. Alah, cik. Mana. Ah, iya jimat anu parantos di sayogikeun. Khusus kanggo Cemimin. Anu kirain. Eta. Bener. Kadi itu Heuh. Ieu. Ah, heuh. Gampang kieu. Heeh. Kudu saimbang kudu kieu. Gampang lah cememen kamari can lunas ya, Gut. Nah, eta. Aya. Keke. Tah, geningan. Nyanggakeun Kang Ogut. Hah, tah. Dewek ieu jeung kontet nampi artosna nyakeun barangna. Tak gitu. Cing awet diangona. Tak gitu. Gampang nama. Ku jimat eta macan pernah aya nu gagal, Ceu. Alah, sugan we atuh ece teh nya gara-gara kawin deui. Pokokna mah kawin nu kadua kali. Jadi Pasti lah. Nuhun pisan atunya ieu Kang Ogut, Kang Kontet. Ya. Oh, iya. Sugan we atuh manjur kuno kieu mah nya. Amin. abdi ge nuhun meureunnan. Mohon. Dek teu nuhun kumaha atuh pan belan jeung duit beureum. Wah, iya tuh cek ke mana? Cek aya teh, Cek. Abdi Mangga ngaraja. hatur nuhun atuh. Mangga, Cek. Siap, Mun aya perlu mah tong sungkan, Cek. Mangga. Parkir teh, Mbok. Red. Sok sanajan ieu hujan teu masalah keur Ogut mah. Nu penting mah cair. Si duit beureum. Eta pisan. Kumaha ieu? Jual, nya parkirkeun atuh. Atuan atuh. Anu kieu wae atuh. Ribet. Lagi matirkeun ieu. Cuma materi. Bener euy. Cara singkat yang kita sebut nanti euy. Oh. Dek, ayeuna mah geus make seragam. Tinggal nungguan gajian berarti bulan hareup. Jeung nu hajat minggu pagi eta tah. Sidik dek bisa ngadahar tumis haseum jeung sate jepret. Tapi dek ieu hari pertama make seragam ieu telat deh. Kadus semua gang ada deh mah. Tapi gagah ya daik jika abdi negara ada sok Dudung jadi kabrilangin urang ningali maneh. Gila, gagah pokoknya mah gagah deh pokoknya mah. asli dah. Hebat. Aduh, Dudung. Kamana wae wayah ki karek datang, urang kali itu ka dieu capek sorangan, Dung. Kuat capek kali itu ka dieu ka ngesang. Kali itu ka mana kamana wae geus tan mana teh geus dilantik kayakna geus jadi geus saragam geus bijil. Parkiran. Aduh, Dung. Astagfirullahaladzim pan mana teh nama geus jadi hancit geus 100% diterima ku kades. Maka jeung parkiran deui atuh kumaha, Dung? Udah nalurina can leungit naluri dek atuh jeung duitna oge pan eman parkiran mah sok we dek bisa meuli jam kopi apa sorangan pan gaji hidup ieu mah ngan sabulan sakali bang ngadahar daging oge aya nu hajat we. Cing sabar. Apaan jadi hansip mah ieu ibadah ngaranna oge.
ibadah ngamankeun anu kararitu anu kararieu ngamankeun nu gareleut ngamankeun gitu itu ini pokoknya mah Tapi ibadah ya. Tapi Deek berjanji engke mah bakal menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin Pak Kadus. Bagus. Deek insya Allah moal telat deui. Sabab Deek bisa nge-manage antara piket jeung kumacarana Deek bisa dahar sapopoe. Bener, bagus. Gitu ya. Satu tah. Nah, dudung ai maneh? Mending neangan nu hajat nama. Hajat kumaha maksudna? Beri beteng dan sarapan atuh tadi dah. Aduh. Dudung maneh mangan di pikiran teh kana isi beuteung barang dahar we ieu. Gawe heula, memeh barang dahar gawe heula, naon nu bener. Apa ente tadi geus nguriling? Nguling naon? Di baranda. Kukur. Tong mikiran eta ieu. Urang teh tugas kudu bener bisa kapanggih ku Pak Kades ka dikaluarkeun urang. Terus di ka mana ini? Ye, rek kukulingan ayeuna teh aya tagiheun. Geus 3 tahun tah Mang Darma teu mayar-mayar pajak tanah. Urang rek ka itu mun bisa mah barengan dung we. Urang meh teh keung teuing. Mung ah. Lain embung barengan. Nangan nu hajat dek adek nangan tumis asem. Dahareun di pikiran teh lain gawe. Aduh, ya boga hansip ya. Kieu ayeuna mah. Mun nuturkeun kuring, sok tugas masing-masing, tapi cing bener. Cing bener tuh. Mana kene nucan ka jugjug kudu itu ka mun RT 3 tuh RT 3 urang ke RT 2 RT 2. Kayak panggil itu di Pak Darma, di urang di RT 3 nya. Mo kan hajat ek. Iya mah nu hajat wae. Aduh eta si Dudung. Waalaikumsalam dong. Boga anak buah hansip asa gelorada gelorada. Aduh, pohon las teu kurang gitu. Aduh. Ceu Imas. Ceneneng. Cicek jahat Ceu Imas atuh. Mana dia ngomong, mana mah Cicek Imasin buat ayah hati ke Cicek Imas. Oh, ingat tahun batu. Ada di mana Ceneneng? Biasa we lagihan. Hasil. Nah, justru henteu pakai hasil. Lagi ka Ceu Imas dan pajak teh nuju teu aya nuju sepi. Asa eta na warungna. Salah atuh da Ceneneng mah. Salah kumaha? Salah kumaha? Lamun nagihan, percayakeun ka eueuh jika kontet di kampung ieu mah. Benar. Jadi abdi duaan mah caket pisan jeung masyarakat. Jadi Ceneneng teh kedah tiap bumi didatangan. Ku abdi mah, ku abdi sadayana dikerjakeun. Eta Ngaruh eta teh gitu. jelas ngaruh, aduh atap. Bakal hasil. Yakin atuh. Pokokna mah segala sesuatu beres. Benar. Kumaha eta carana? Nah, tagiheun enak ka mana tagiheun? Seuh Ceu Imas. Ceu Imas. Ceu Mimin. Ceu Mimin. Ceu saha eta teh geuning anu palidinya teh? Cesi. Nya. Ceu Esi. Seueur pisan di dieu mah. Kinten-kinten dek saheula ieu. Hayang mah sadayana we. Sia. Sadayana ge setengahna kan. Bisa diatur. Gampil mas anu kitu mah ce kan meureun lain masalah eta mah nya ece ge lebih paham lah nya karena lamun abdi berangkat di bumi terus nganggo si Denok. Nah. Jelas baru urang teh kadah make Si Sidu. tah naon si Denok teh. Si duit beureum. Bener. Kudu aya leleur gitu. Lah leleur. eta. Aduh. Eta cenah teh ulah kitu mungkul surti mah eta mah. Gue yang sedang ngantor. Kumaha tah cing? Gitu. Tak gitu gak bisa makan tapi CSI. Oh, 75.000 deui tah bisa teh tah lagi sadayana. oh jadi di CSI teh sama tan CSI ka Ceneneng teh kantong 75.000 deui. 75.000 leureun. Enteng eta mah tuh. Pokoknya nyawa hasil. Bener. Yakin hasilnya teh? Yakin atuh. Yakin cair. Yakin. Kiraha eta janjina cairna. Ayeuna ge langsung bisa ditagih. Pasal naon itu syaratna? Nya eta teh kudu aya si leueur. Leueur teh. Si duit beureum. Si duit beureum. Bener. Tapi eta teh CSI teh gaduh sama teh 75.000. 75 deui. Nya leuleurna 100.000 ka dieu. Nyaho beres pokona mah. beres, nyaho cair we. Cair we lah. Kiraha eta teh kana ayeuna leuleurna. Ayeuna tuh. Ah, mun biasa mah tahun hareup we ceuk Neneng atuh nya ayeuna nya. Karena orang tinggal di aya gitu nya. Tapi yakin teh 75.000. Di Ceu Esi. Esi. teh Siap. kedah cair. Kalau Siap. biasa sama ayeuna di atas. Iya. Mohon. Pokona mah Ceneneng mah atosan di bumi.
Aya we kitu 75. Nyawa cair 75 malah. Leuleurna 100.000 100.000 nu beureum. Yakin ya teh? Yakin aja pokoknya mah. Yakin atuh. Oke lah, atuh nih rusuh atuh kalem. Ka mana ieu abi masih geuna? Bebas, pada ka dieu mangga ieu benahara abi da ieu teh. Masa abi mana ka benahara? Iya. Pokoknya mah yakin ya, cairnya. Ya. Cair, Oma. Ieu leuleurna ditampi 100.000 nya, si duit beureum. 75.000 sama tanana. Di Cesi. Siapa gitu mah tuh? Siapa? Udah cair. Angkos ada di bumi. Siap. Siap, mangga. Mangga. Mohon. Mangga. Sami-sami. Aduh. Tet. Wah, gimana coba teh? Iya, tuh baheula atuh. Naon atuh? Poe ayeuna geus cair deui si duit beureum. Apa akan di urang? Tadi duanya. Hiji. Kade berarti di ente? Tilu. Kade ulah. Wah, atuh paling kok. Ayo nang kasih itu cek sih. Rek nyakan lagi. Heeh. Udah. Bodoh. Lain kaget orang ngeceneneng. Oh kemana teh? Tukang minjem-minjemkeun duit, minjem-minjemkeun barang. Dia teh kan di CS itu 75.000 Utangna teh. Lunasna teh. Mari ongkos 100.000. Rugi 25. Ayo. Mudah-mudahan artinya isim teh ayeuna mah urang pecakan sidana menang nu bageur anu tulus nu nyaah teh ngeureunannya. Wow. Very. Naon Kang Dudung? Cemimin. Naon? Beri ka mana? Beri ka payun Kang Dudung. Kuat moronya iki siga belum listrik. Wow. Bener ieu teh. Banyak geulis ya geulis. Micing. Aduh, bener ieu mah euy. Meninjeng duduk urang kapas ronda atau kamana wae aman dijamin dudung. Namun atuh ka pos ronda. Iya dudung semakin seragam kieu. Teu atuh eta mah kan Dudung, Mimin beda deui. Ku Kang Dudung dek di bawah shopping meuli sisir kerep perkayas. Ah, aya budak kutuan atuh Kang Dudung. Ih, mikir naon sisir kerap. Sagalamu. Hayang naon atuh? Pokoknya Mimin marek cari angin segar, kaharup gitu tah jalan-jalannya. Ayo ah Kang Dudung, terus buritnya. Dengarkeun Kang Dudung. Heeh. Kang Yelo. Deui lah. Bener sih empat gede mall gitu. Bener ieu mah nya. Ciman teh ampuh. Si Dudung wae eta anu hideung goreng patut. Muji-muji ka Mimin. Eta pisan nu diharapkeun ku Mimin mah. Lain nu kasep lain hideung goreng patut siga si Dudung eta tah. Halus ciman teh ah. Kang Ahmad. Bade ka mana Kang Ahmad? Biasa we, ceuk bade ka mushola. Kang Ahmad, Muhun. kumaha perkawis anu besar itu teh saur Esi? Mana teh ya, ceuk? Ih, Kang Ahmad namanya hilap. Anu mana teh nya? Hilap deui. Anu Kang Ahmad sareng Cek Esi anu kieu teh geuning. Ceuk pan urang mah teh aya hubunganna naon. Karena urang teh ulah caket teuing geuling. Kata wis kudu sanes bisi. Kang Ahmad nyalira Esi oge nyalira. Sanes ku kituna ceuk kan urang mah teh aya hubunganna naon gitu. Kang Ahmad melangkung raos ngobrolna urang di bumi. Yuk mun taya sasaha. Aduh, ceuk. Kirang sae rupina mau pami urang lami-lami di dieu bilih kata wis kudu sanes. Sanes kirang sono mangga di kantun pergi marulang kali tos kantosan di musala mangga. Assalamualaikum. Ahmad pokokna mah Kang Ahmad kudu beunang ku Esi. Bos, urang boga HP anyar we. Nah, udah silain. HP anyar urang. HP di mana? HP menang anyuk. Duh, HP menang anyuk cenah. HP urang amaya atuh. Iya komplit mana aya BPKB-an? Aya. Naon? Handset euy. Jorang gitu yang ngomong teh. Handset. Heucet. Handset.
Lain. Hah? Handset. Oh. Headset maksudnya mah. Eta jeung naon sih jeung Walkman? Oh iya. Shelly. Oh. Shelly. Nah, ngomong sok ka mana karep. Dung, teu sangka we si Taki boga HP aya urang can boga dung kumaha kelehkeun. Ciga. Pagados. Hah? Tempo kamerana siga Kodak henteu kamera urang deuleu. Oh, Shelly, cing foto Shelly. Selfie. Oh, kamera hareup. Biar aku Shelly kamera hareup. Mana jangan kamera. Ambil siga Gemini atuh kudu putar balik. Nyaan kamera. Nah. Jangan. Di jalan aja di bere solar sih. Ini solaran. Aduh. Jadi bere surat jalan sama tuh. Itu mah liur. Sok sampai atuh. Padahal. Pak Kadus. Dipikir-pikir boga partner gawe sih yuk. Kumaha? Halus. Dan translate na kudu di nadada sih emang. Bener. Ayo neng. Kang. Ya naon Kang? Oh, si lain ngomong. Sanes kitu Kang. Akang salaku pemuda di dieu kuduna teh sangajagi istri anu makhluk lemah anu kuduna kurang dijaga. Kumaha aing we atuh. Gitu Kang. Naon si lain bosan terus. Sanes kitu. Serang. Apa ieu naon? Urus Cimande, Cileunyi, Ciwidey, Garut, Asik, ya Majalaya, yuk. Kamu ngomong sia Mas. Out. Wah, geleng-geleng. Eleh atuh. Kadon arele, kadon bardeguelna. Kalah bos. Kalah bos. Aduh, wis lompat hayu. Wah, Ogut jeung konten gila jalan-jalan wae yeuh. Karena si McQueen tadi lah nyari pang lah di mana. Jaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ten. Di mana ya si Jaja itu? Si lain mah. Kalau dinilakan si Jaja dengan tampilan seperti ini berarti bisa jampe-jampe harupat. Gara-gara lompat. Maksudnya si Jaja kita jadi dukun. Hah? Eta. Proyek naon luas ya. Nah, jadi kieu Ogut jeung konten katanya ieu ku tampilan si lain, ja. Ada masalah penampilan. Nah. Soalnya enggak tampilan-tampilan seperti kieu ya katanya. Pasti boga jampe-jampe harupat. Aduh, siga budak wae maksudnya jampe-jampe modelkeun kos dukun gitu. Eta. Jadi kieu ye, Kumaha maneh mah lieur negaskeun teh kieu. Kieu ye, ja. Ente daek teh kurang diset jadi dukun. Jadi dukun. Heeh. Jadi engke aya nu datang ka ente pemuda urang dieu keneh. Pancen apal ka ente mah ja si teh budak eta teh. Heeh. Ngaranna teh sate podi euy. Si Dayat. Jadi maksud teh dewek jadi dukun gitu. Pinter. Kayak heula. Masalah jadi dukun gampangnya. Masalah jadi dukun gampang. Tapi apa sorangan beunang konten jeung Ogut osok aya si duit beureum. Hayang apanan. Hayang jajage hayang karena duit beureum. Eta mah yakin atuh beureunya punya. Nya atuh. Sok aya sabaraha penawaran pertama? Soalnya nanaon segala rupa dia kudu aya belan-belan gitu teh. Benar. Ya. Nah, Ngerti Ogut. akhirnya si lain daek jadi dukun. Baik. Kebenaran bisa si lain. Bisa kecil urusan kecil. Iya, jadi si pasien teh hayang sakampung kita paragoon ka si pasien tersebut. Kan masalah nu kitu mah tuh penampilan geus meyakinkan. Masalah si duit beureum lah cocok. Dan 7.000 tuh. 7.000. Maknya mah dia murah-murah deui aya. Oh, Kieu. Pokona mah yang jaja 7.000 daek teu. 7.000 kira. Kieu lah, meh lempeng ieu mah cing atuh 7.000 mah murah teuing. Goceng meh lempengkeun.
Asa kulalir jelema ya di lemur. Kagak. Lu penting mah urang pan. Masih gede. Tapi kieu, kela yang jadi lir. Tapi kieu jaya. Ente kudu bener-bener jadi dukun kan ieu mah dukun bobogongan. Oh, Ulah sampai kaki ka nyaon eta teh settingan urang-urang bener teu? Nah eta beres. Masalah nu penting mah si goceng, si duit rada hawu. Beres. Gampang. Cairkeun meternya kan? Ya, ayo kumaha tuh? Nah, gitu beres. Ieu elah. Iya lain. Tah, ieu nu biru mah teresep dewek. Jadi harus nu konengki coklat. Konengki semu-semu hawu. Si goceng mantap, si goceng mantap. Beres urusan segala lancar teh. Siap ya, baik gitu mah ya. Siap. Siap. Pemang ogut jeung kontet bawa pasena ka dieu. Oh, jaja nyiapkeun set di jero. Sangkan jika bener ieu jadi dukun. Tapi bener bisa kan eta ilmuna? Pokona sakitueun pokona. Terus omat ka dieu. Siap. Ketika nges beres ente eta mere naon lah ke jelema budak itu ulah sampai ka bocor bahwa mana teh settingan urang kade omat ye beres eta kade urang bener teh Gut beres kalah terutama duitna penta ku si lain bener si Dayat eta deui eta mah yang urang nuan pas si lain mah geus si eta nanti paham lah baiklah siap tungguan di dinya oke beres siap kita tungguan di dinya jadi tarima ieu nya siap ayo assalamualaikum siap waalaikumsalam baiklah penting mah ieu we si duit habuk ribu we kemauan motor mah cukup oge baik penting mah duit we iya ya gimana teh diterima dukun teh ya. Benar. Ayo langsung. Siap. Bawa pasien ya. Oh. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, tinggal lihat. Oh, tuh. Kajero. Amin sih mah. Itu. Ayo langsung. Kajero. Ayo. Ayo siap. Masuk. Ayo. Ayo urang asup entong ini. Tuh, asup tuh. Tah gitu Pak Dukun, itu abdi teh nyana kerencangan. Iya, si Dayat. Oh Dayat ieu teh. Namina Dayat. Duka aya nang atuh ngomong atuh ente. Kalah. Maka jeung kudu reuwas siga panggil presiden. Dayat kali Dayat pikir saeunaon. Tuh. Sagala bisi boga masalah, bisi hayang ka awewe atau hayang payu nabeuh nya jang Dayat loba ka dieu mah tukang seni nu datang. Punten. Sanes MC ieu mah. Sanes bisi tukang seni. Pemuda lembur tuh jang Dayat yang tok geura nyarita. Kieu eyang. Dayat teh lagi gelowan ku awewe anu harita panggih, cuman Dayat teh teu sempet nanyakeun ngaranna eta saha. Tah Dayat ka dieu teh hayang eta awewe beunang jeung awewe sakampung pogoh ka Dayat. Manya atuh cap playboy teh kumaha beunang mun teu payu ka awewe mah kitu yang niat ka dieu teh. Kaharti. Bisa diatur yang? Masalah nu kararitu mah geus loba jang Dayat. Tuh. Masalah ka awewe atuh urusana leutik ngan. Nu penting jang Dayat bisa ngayakeun sagala syarat-syaratna. Insyaallah ku aki dibantuan. Syaratna naon teh? Hah? Syaratna naon cenah yang? Tanya atuh ku ente atuh. Syaratna naon yang? Syarat zaman ayeuna mah jang Dayat nya. Teu ciga baheula. Pamenta udud garam beureum kopi hideung aing. Oh, keke ngarti. Pasti anu beureum. Dah. Si duit beureum. Kudu loba bergaul jeung urang ente. Bener lah. Apa nu beureum-beureum? Bener sih. Arti mah nya Siap, eyang. Masalah nu beureum tenang. Dayat mah loba duit. percaya jeung Dayat. Keun masalah asihan nu kararitu mah urusan aki. Ya, nu penting dang Dayat siapkeun syarat-syaratna si duit beureum eta insyaallah beres. Siap. Masalah duit mah aya. Kira-kira eta teh duit beureum mah sabaraha lamar ki? Kudu jelas. Oh, bener. Sabaraha lamar ciki ieu beureum geus biasa mah kieu Dayatnya. Ieu mah bubuhan dibawa ku Ogut, dibawa ku kontetnya. 3 lamar. Tuh gede mah 3 lamar saur 3 lamar. Tenang, masalah nu beureum aya asal awewe beunang ku Dayat. Gampang masalah duitnya eta. Urang eta kalanya. 3 ya teh. Nama kan jadi genep atau 2 kali mah atuh. Ampun bisa salah nih. Bikin bro. Eyang, iya ku dia dibikeun. Keh heula. Ieu
bakal jitu moal dayat bakal benang moal eta awewe. Alah, kumaha sok yang pokona mah gampang, pokona mah beres. Awewe saha ngaran jenengan? apan saur abdi ge yang can kaburu neakeun ngaran eta awewe jumlah leos. Mata hayang kudu benang eta awewe. Keun bae gampang masalah eta. Keun ku aking ke ditalaah saeta ngaranna jelema ti mana nyaho beunang ku Jang Dayat. Sakampung hayang beunang. Beunang. Tuh, lihat. Sakampung kabayangkeun. Anu rana anu parawan asal ulah sote pamajikan batur. Eta loba ka dieu nu datang ngaran hayang pamajikan batur ulah. Bagian aki. Oh aki ge ya. Sugan teh dukun tara heureuy nya. Ayeuna mah sok beres. Kieu lah. Pada intina mah singkatna yang. Ieu duit beurang geus disayogikeun ti Lurah Mar. Tapi jang dukun. Heeh jang dukun. Ti ayang naon ieu ka dieu? Tah, Mang Dayat heeh bener. Sok teh ayang naon ieu duit kudu dikaeyangkeun. Pokona mah sok eta serahkeun ka dieu. Jang Dayat ayeuna narima teh. Oh, siap atuh sok kitu masuk simpen des. Sok eta eyang cece ku abi dipasihkeun. Siap. Ayeuna teh eyang naon babalesna ka Dayat ieu. Yang itu mah pasnya. Pas. Da tuh tilu mah teh kudu dihitung atuh eyang da meusina loba Oh, atuh. bisi. Sok loba teh nu ngadon nipu. Geus teh buat teh ada Si atuh naon teh kuat-kuat ka urang. Ai ieu mah kojeng urang mah Jang Dayat. Eta awewe duh kabayang wae aduh. Tah ayeuna mah ku aki duit geus katarima. Ayeuna aki rek mere wajangan ya ka Jang Dayat. Tah ieu jimat asihan kadanya. Pokona ieu jimat asihan pokona mah bakalan paten. Sakabeh awewe di kampung ieu bakalan daek ka Jang Dayat. Ngan syaratna omat ieu kudu dibawa ulah nepikeun ka babawa ngompong. Tah kitunya ngarti meureun. Heeh. Mun aya naon mah ulah datang deui ka aki, datang we ka Ogut jeung konten. Gampang. Jadi gitu mungkul teh ki jadi yuk. Mungkul teh. Penting mah pada lancarnya. Ya tinggal dibawa ka mana ieu teh? Dibawa we. Ayo siapa gitu mah. Ki, nah itu Maila ada konten aja Ogut ya aya gawean lain itu teh. Yang berhubung kurang nganggeuskeun nasi Dayat tadi karunya ada galau wae atuh teh. Oh, atuh. Ya, ayo ayang. Ya, siap. Tiranya dua deh, tiranya. Tinggal dua lah. Oh itu. Ini Nam itu. Duluan. dua, itu musuh. Ya tuh. Ayo mohon Jang. Kade. Mana? Jadi mana? Naon? Duit. Geus ku Jang Dayat. Lebih duit mana? Kapan tadi dah jaman geus 5.000. Bagian aki. Bagian Ogus, jeung konten. Aya jimat tinggal kitu dayuan. Yang naon. Teh, istighfar teh, kunaon teh? Astagfirullahaladzim, kunaon ieu? Mainan panas ini, waduh, ya Allah. Cecek ini. Iya. Sabarang si laing itu asin tenyojo asinnya maroti soak deh kan soak aduh asin cucut asin cucut hansip ebel tunggu aduh ampun juga asinnya maroti